Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayat Siti Rabi'ah Adawiyah, yakni seorang waliullah yang berfaras wanita dari jihad perempuan. Tika caritakeun saparantos caroge na Siti Rabi'ah Adawiyah pupus tawamangan. Hasan Basri sareng para kancana natamu ka Siti Rabi'ah Adawiyah. Nya ku pribumi ditaampi, enggal anjeuna masangkeun gerdeng atawa tutup-tutup. Anjeuna calik jeroun tutup-tutup. Hasan Basri sareng para kancana pada sasauran ka pribumi, anjeun teh parantos maot ku caroge, apakah peryogi aya deui gantosna? Saur Hasan Basri. Jadi judulna Hasan Basri teh ka Siti Rabi'ah Adawiyah bade ngagantosan alamat. Jawab pribumi, yaktos saha atuh diaranjeun anu pangpinterna? Sim abdi daek ditikahkeun kadinya. Saur para tatamu sadayana nu aya di dinya, atuh nu pangpinterna mah Hasan Basri. Ceuk pribumi nyaeta Siti Rabi'ah Adawiyah, upami anjeun tiasa ngajawab kana ieu opat masalah, tos diri kaula keur anjeun. Saur Hasan Basri dawuhna, upami Allah Ta'ala masihan taufik ka kaula, eta masalah bisa dijawab. Geura kaluarkeun masalahna. Nah, ditantang. Ceuk pribumi, kumaha ceuk anjeun upama sim abdi maot mawa iman atawa moal? Jawabna Hasan Basri, atuh masalah ieu mah ngeunaan perkara gaib, moal aya anu uningaeun angin Allah. Pertanyaan kedua, kumaha ceuk anjeun lamun sim abdi geus dikubur datang dua malaikat munkar jeung nakir? Nah sim abdi bakal tiasa ngajawab atawa moal? Jawabna cara tadi, cek Hasan Basri, ieu mah ngeunaan perkara gaib, moal aya nu uningaeun angin Allah. Pertanyaan katilu, di mana geus dikumpulkeun manusia di poe kiamah, terus disebarkeun buku-buku amalna, dibikeun kanu bogana masing-masing. Nah, ayeuna buku amal sim abdi teh bakal ditampi ku leungeun katuhu atawa ku nu kaca? Jawabna ieu Hasan Basri, tetep moal aya nu uningaeun angin Gusti Allah. Ayeuna nu kaopat, di mana manusia dipanggil anu sagolongan ka surga, sagolongan deui ka neraka, ka sair. Sim abdi aya di golongan mana? Ya Hasan Basri. Eta jawab Hasan Basri teh tetep bae, moal aya anu uningaeun angin Gusti Allah. Da ieu mah ngeunaan perkara gaib. Saterusna ieu kaum muslimin wa muslimat, dina pada hari tak pada bingung,
pada maralawung dak teu bisa ngajawab da sakitu Hasan Basri anu pinter ge nya tetep nu ngajawabna ieu mah non ieu mah ngeunaan perkara gaib moal aya anu uningeun amin Gusti Allah. Saterusna cek Rabi Adawiyah jelema anu keur ngarasa bingung ku perkara anu opat ieu kumaha petana bisa nguruskeun soal nikah. Hei Hasan Basri, sabaraha bagian ayeuna Allah ngadamel akal? Jawabna 10 bagian. Nyaeta 8 keur lalaki jeung nu sahiji keur istri. Teras cek Rabi Adawiyah, sabaraha ayeuna bagianna Allah ngadamel syahwat? Hei Hasan Basri, ieu dijawab ku Hasan Basri. Jawabna 10 bagian, nu 8 keur istri jeung nu sahiji keur lalaki. Cek Rabi Adawiyah, sim abdi tiasa ngaraksa anu 8 bagian tina syahwat ku sabab bagian tina akal. Geus kitu Hasan Basri teh nangis barilihan terus teu sanggem jeung teu jadi. Permisi mulih ka bumina. Luar biasa, subhanallah. Inilah dari kisah ini kita petik pelajaran yang sangat luar biasa. Ternyata di sisi Allah ada wali-wali yang berjihad dari perempuan, yang begitu kuat imannya, yang begitu pol keyakinannya. Karena kenapa? Karena ternyata seseorang yang diangkat menjadi wali Allah tuh karena bersih hati, qalbun salim, dan tidak menuruti syahwatnya. Walaupun kebanyakan banyak di antara kita sedunia yang dinamakan wali itu berjihad laki-laki, akan tetapi ternyata banyak dari jihad perempuan juga. Jika di mana nafsu bisa dikekang atau ditirakati dengan tidak menuruti nafsu syahwatnya. Karena pada hakikatnya akal laki-laki itu 9 dan nafsunya 1. Dan ketika di wanita yakni nafsu 9 dan akal 1, maka wajarlah kita sebagai laki-laki kita harus menjaga diri kita supaya bisa menjaga syahwat wanita. Karena pada dasarnya wanita lebih besar syahwatnya, akan tetapi besar juga kemaluannya. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan mendapatkan curahkan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan bisa mendengarkan dan bisa mengamalkan, terlebih saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.